Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing pemirsa, tepang di sareng simkuring, wastapun sakila nurul padilah. Pemirsa, cunduk waktuna dina acara BBC Warta Sunda anu baris didugikeun ku simkuring salami 30 menit kapayun. Kesenian wayang golek geus sumebar mimiti ti tataran Sunda nepi ka mancanagara, khususna di Desa Panyadap Kampung Babakan Cempaka. Aya salah sahiji dalang anu geus kasohor tina rengrengan Giri Harja nyanggakeun liputana. Masyarakat Jawa Barat ngawitan wano ka kesenian wayang dikirakeun taun 1533 Masehi. Dumasar kana prasasti batu tinulis ngawitan ti abad 15 ka 16 Masehi. Wayang dianggo alat pikeun nyebarkeun agama Islam kusunan Kalijaga di zaman para wali. Sareng didamelna oge masih ku bahan sederhana nyaeta daun lontar. Numbutkeun Bapak, naon anu disebat wayang teh? Anu disebat wayang nyaeta gambaran wujud manusia dan gambaranana sapertos kieu Ki Semar anu mawi sejarah wayang Purwa teras Mahabharata mung ieu mah ayana di Sunda di Jawa Barat ayana Semar teras di Jawa mah wayang kulit salah seueus gambaran sejarah singkat perkawis Semar we nya sakedik ulang pedar sakedik nya Ki Semar nami asli nuju janten dewa Sanghyang Ismaya anjeunna putra Sanghyang Tunggal gaduh saderek anu ngawitan anu cikal pangageungna Sanghyang Rancasan teras anjeunna Ki Semar teras Sanghyang Antaga anu terakhir Sanghyang Manikmaya nyata Batara Guru teh ya. Ai Ki Semar mah ditugaskeunana kadunya nyata kanggo ngasuh turunan Pandawa. Dilungsurkeun ka kadunya anjeunna ti kawit satria anu kasep lungsur kadunya janten kieu ieu teh salah sawios gambaran yen jalmi mah atanapi manusia mah teu gaduh naon-naon dibuligir istilahna mah wujudna kieu ieu teh mangrupakeun gambaran eunteung rarai bodas kulit hideung ieu teh gambaran antawisna bumi sareng langit pedeklek penek goreng patut tapi naha atuh sadayana tangtos para dalang tangtos uninga ngan ieu mah kanonoman-nonoman sadayana wujud Semar teh kieu bentukna margi teu jauh tina wujud teu anggang tina awak gambaran Semar teh kana rupana kieu gambaran hate siga nu seuri teras gambaran warna hideung gambaran bumi ditincak ditoker ku manusia ridho lillahi ta'ala anjeunna ngabdi terus kanu kawasa tah ieu gambaranana asal muasal manusia tina acining taneuh anjeunna aya naon margina gambaranna kieu hideung taneuh teh ya atanapi bumi teh ya bumi mah pangawalna aya paripaos istilah mah lautan masih budahan, daratan masih kene batu masih kene biye, Ki Semar pantos lungsur kadunya, pantos gelar kadunya. Karena nya ciri bancina nyaeta eta bumi mah anu pangpayuna aya di dunya gitu. Sarengna deui gambaranana dina wujud ieu boh tina panangan anu katuhu ngacir hiji anteng panteng kanu kawasa daya deui sembahkeun mung Allah Subhanahu wa taala teras anu kencana anu tengen nyaeta gambaran
waktu anu 5 ulah poho sabad eta mah kawajiban kanggo jalmi istilah nama nyatana subuh, lohor, asar, maghrib, isya tak ieu gambaranna 5 disambungkeun deui kana rukun Islam sami hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalanna eta gambaran Semar. Dan ten sadayana nu aya lahir di alam dunya teh mung sakieu teh wujudna teh yen gambaran manusia teu gaduh naon-naon istilah mah dibuligir datang buligir weh ge bakal buligir anu tadi tina suci tangtos mulang di kana kasucian tah mudah-mudahan para pemuda generasi muda ayeuna sing tiasa ngomumulena sing tiasa kabaca gambaran-gambaran wayang tong wae Semar nu sanes oge ngandung hartos boh tina kakawena boh tina nyandrana oge tina kata-katana wayang mah istilah mah naon disebutna teh lah adiluhung gitu upami dina saur Sang Sekerta mah seni Sunda wayang golek teh dora sembada gitunya sebabna teh dora eta bohong sembada pantes gitu pantes we gitunya digerakkeun ku dalang teh pantes we liri upamina sapertos manusia gitu sakan ku sapeuting gitu 24 jam kan sawengi gitu tah ku kituna Bapak titip kasadayana ka para pemuda khususna nonoman anu bakal ngagantos Bapak teh saha ieu atuh pemuda gitu. Boh dina naon wae, dina senina, dina olahragana, dina nepi hal kasayan mah sok lah temongkeun kreativitas salaku pemuda hayang jadi anu ya insyaallah di mana yang tantu pareng kitunya. Tah sakitu ulasan singkat ti Bapak mah kakirangan lah hapunten anu kasuhun tebih mah pimanaeun sae mah pimanaeun da sakieu buktosna wayang golek anu kantos didamel ku Bapak Asep Candrana rupi-rupi sapertos cepot Dewala Bima jeung sajabana. Nah upami cara mainkan wayang danten hiji-hijina wayang benten dina rengkak paripolahna sareng usikna gitunya boh dina mapahna boh dina nyariosna sapertos mapah Semar mapahna teh kieu ngacir tuh tah kieu benten tuh nya tuh upami dina nyariosna ti tebih tina ayanak gitu danten kanya sepuh kanu jadi anak teh teh aya wates wangeuna dibelaan kumaha ta eta aduh ayana ujang anu gede anu leutik anu meujeuhna cu tuh benten suantena tah benten deui sareng ieu sareng Dawala iputrana dina rengkak paripolah ge benten dina rupi benten tangtos bakal benten sagala rupina tuh Dawala mah kieu mapahna tuh ada lengda gitu sebabna teh pamenyarosna benten jang dararamang sadayana tuh pastos benten sareng Semar tadinya ya putra Semar anu kadua saurna mah ciptaan wallahu alamnya ciptaan saurna mah da salerosna mah sadayana oge gambaran ku ayana weruhna atana pibinekasna para wali kapungkur waktu nyebarkan agama Islam nganggo peran tabisan ieu gitu. Tah pami cepot putrana nu pangageungna putra Semar kieu bentukna mapahna oge benten dina nyariosna benten ieu si Akang Epot ieu tuh benten dina ieuna oge rigigna oge polontong gitu ieu malah rada legeg gitu ieu jui terus benten ban nya antawis wonten cepot janten Dawala Semar sadayana benten gitu. Selamat datang anak-anak muda, semoga bersemangat terus untuk memajukan atau memakmurkan negara Indonesia. Hidup Indonesia. Itu
Nah, upami ieu imah sebatan teh pongawaan. Borongos sebatan teh. Dina nyariosna benten, dina rigigna wayang oge benten. Terus kieu tuh. Tuh. Benten. Upama nyariosna benten koma getas gitu keluar. Tuh. Benten soalnya. Kot buta hagot buta. Lecuk awan. Coba kumpul. Wujud diwa buta diri terakhir kesesi. Kul. Pati Rodra Pati. Dan getas gitu keluar. Upami itu benten deui soalnya gentem gitu. Ente keluar gentem dilebat gitu di dieu tayina teh. Soalnya upami ieu rada ieu yang pelekek gitu. Ya Aswatama namina putrana Resi Kumbayana. Tuh. Kayak ibingan sekedik tuh. Tuh. Benten gerakna benten gitu. Kaula Aswatama benten deui swanten oge gitu. Para pura Citra Sidumar Sapato Marmawuru Paksa Durta Dujara Satu Citra Gada Citra Yudalan Citra Suma Coba dan dina pangaturi ieu duka kumaha di da upami di haja-haja mah susah gitu. Tapi upami tos dep nya pangwayang oh ieu mah kieu karakter untuk keluar langsung. Ayeuna simkuring Lili Nur Aini nuju di bumi salah sahiji dalang anu kasohor nyaeta di Kampung Babakan Cempaka, Desa Panyadap. Apa? Lujang Sumping, mangga kali. Bapak punten ngawagal waktosna simkuring di dieu bade naros sababaraha patarosan ngeunaan kesenian wayang. Bapak kumaha damang? Alhamdulillah aya ibaring pangasto berkat Allah Subhanahu wa taala. Bapak ti iraha janten dalang teh sareng wayang naon wae anu tos dianggo ku Bapak teh? Alhamdulillah Bapak ngawitan ngawayang ti tahun 1880 dugi ka ayeuna. Ku ayana micinta oge ngamumule seni Sunda wayang golek khususna umumna kasenian naon bae. Anu wayang dianggo ku Bapa nya seueur lah istilahna mah teu wayang saperti teh kaanggo sadayana oge gitu. Carita naon wae Bapak anu tiasa dipintonkeun sareng kasenian naon wae anu tiasa ngadukung kana acara wayang. Upami lalakon atau napi carios lah saur ieu nama. Carios mah seueur kitu nya. Anu aya patula patalina sareng pernikahan, atau napi hitanan, atau napi ulang tahun aya kitu nya dina lalakon wayang mah seueur. Upami seni-seni sanes anu ngadukung atau napi ngarojong kana seni wayang golek seueur kitu nya. Sapertos anu mah kolaborasi seueur ngahiji sareng seni wayang. Bapak janten dalang teh turun timurun antanapi kahoyong nyalira. Upami nyujud kana galur mah turun tumurun gitu nya. Margi naon ti buyut dalang almarhum ti Cigebar. Uyut Atmaja kapungkur dalang kapungkur upami rerehan ti pun biang teras kalarasan pun biang sinen nini sinen teras ngarereh ka Giriharja gitunya janten di dua kokocoran lah saur paripawasuna mah gitunya ti pun bapa ka Cigebar ti pun biang ka Giriharja janten turun tumurun gitu lah alasan. Bapak mintonkeun wayang wae teh di mana wae sareng dimantos ku saha? Alhamdulillah ai mintonkeun wayang mah ti kawit palih kulona dugi ka Banten, palih wetana dugi ka perbatasan Jawa, dugi ka Cirebon. Sarengna deui
anu ngabantos mah seueur sanes kengeng bapak pribadi lah gitu. Antos bantosan ti nayaga, bantosan ti tatanggi eta alhamdulillah tos diraoskeun ku bapak. Bapak naon bae kaleuwihan kesenian wayang sareng kumaha cara ngajagi atau ngalestarikeun kesenian wayang? Upami cara kanggo ngalestarikeun wayang tenten kedah hiji cibung sadayana, kedah turun sadayana, terutama kedah resep heula gitu nya. Dikawit ais pangampih pupuhu pemerintahan, terus di masyarakatna pribadi, terus di pemuda-pemudina khususna kedah sami-sami gitu. Resep kana wayang heula gitu. Kanggo ngamumule teh. Upami ayeuna tina perkawis naon tadi teh. Pertasan nu kadua teh. Tenten lah istilahnya saling dukung lah gitu. Pemitaya dukungan ti sadayana moal majeng. Insyaallah moal majeng seni buhun wayang golek teh. Argina disebatna teh seni adiluhung. Seni anu kalintang munelna nya boh tina perkawis seni tarina, seni sastra Sundana, terus seni karawitanana komplit lah dina wayang mah gitu. Hatur nuhun Bapak. Tinggalkeun. Mun salah Dicekapkeun sakitu liputan ti Simkuring Linur Aini ngalaporkeun ti Polres TV. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Simkuring pun